Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pemirsa, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng arurang duaan. Wastapun simkuring pani, wastapun simkuring Helena. Dina acara Berita Pelajar dinten Minggon ping 12 Mei 2024 ti tabuh salapan dugi 10. Semester 2 geus ampir rengse. Jadi jalur pikeun nampa siswa anyar teh guru-guru dibuka atawa dina basa sejenna PPDB dimimitian kanggo siswa SMA. Pamirsa nu bade lebet ka SMA parantos panginten milih SMA nu dipikahoyong. Waktos ieu arurang bade nyanak pemirsa ka sakola anu dipikahoyong di Tasikmalaya. Di antarana SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Kumargi kitu simkuring tos aya wartawan Nazmi anu tos aya di tempat bade masihan informasi ngeunaan SMA 5. Hatur nuhun ka Helen sareng ka Pani nu aya di stadion. Leres pisan simkuring ayeuna nuju aya di salah satu hiji SMA anu paling favorit di Tasikmalaya, nyaeta SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Yuk urang kalebet. Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Selain letakna nu strategis, keunggulan nu gaduh di SMA 5 ieu nyaeta gaduh lapangan olahraga anu sae, aya tempat ibadah, aya laboratorium canggih, sareng gaduh guru-guru jeung staf administrasi anu lulusan S1 sareng S2. Nu nyiptakeun lulusan pangsaena. Kumargi kitu SMA 5 ieu jadi salah satu terfavorit di Tasikmalaya. Ku kituna oge seueur paminat nu hoyong jadi bagian siswina atanapi siswana. Kukituna sakitu informasi ngeunaan SMA Negeri 5 Tasikmalaya simkuring nyerahkeun deui ka studio. Pamirsa sakitu wae nu tiasa ku arurang didugikeun mugi-mugi aya manfaatna. Ka warung meuli cikur mulangna ka Mang Tantan. Sakitu nu kapihatur hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.